warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang kitanya menjelang sonten. Dinten ayeuna teh karesan ka sumpingan aja ka gitu nya. Mohon. Ayo aja pangit. Sareng Bantu ya. tetehna ieu. Pangitan eta teh hobi kumaha eta? Terusan hobi karena wayang, penikmat seni katanya banyak. Oh, penikmat seni. Penikmat seni. Sareng si tetehna teh hoyong wayang insyaallah. Wayang teh Mohon gitu. Gatot kaca. Ya, iya mah mangga we ari kanggo mah. Karena abi mah teh gaduh stok panginten. Kedah kersa ngantosan heula. Mohon teu sawios ngantosan. Ya ge ka itu tos 2 minggu ieu teh aya. Karesan apa teh nuju netelkeun ieu teh. Lingi teh di Bojong Soang. Lingi Bojong Soang. Bojong Soang ka abi mah kali di Karangtirta. Di mana? Daerah Cibenying. Oh, Cibenying. Kameramen itu. Kameramen. Cekatan silaturahmi abdi kita Kawan. kawan. Ngaturkeun nuhun pisan atuh ka Jaka anu pas tebih-tebih kersa ngasupingan ka saung putut kieu. Da kumaha nya alhamdulillah tos kasupingan alhamdulillah. Mudah-mudahan we wayang awak teh pangitun aya tos disumpingan ku amal rada aya peningkatan gitu. Amin. Da ibadah amalan mung sakieu-kieu na Allah da ai saya mah henteu. Tahu saya dah rapih pada malanana oge. Saya masih seueur itu paling minum hayang saya pisan mah pangitun kagari aja. Itu mah katun ngemot teh Mohon. pami kersa wae ngantosan mata anu didamolkeun ku abdi. Mohon. Tapi hayang naon teh? Hoyong gatot. Oh, keuh hayang batuk gaca. Gaca. Dia mah teu kaanggo nya. Cabreng sih. Nah, gatot gaca teh aya nama aya nu purna sifat purna teh nya hampir mirip jalmi gitu. Upami nu purwa mah pangambungna teh ageung. Ieu teh noloh, bocana teh. Oh, bocana Itu patos naturalnya banyak. teh natural. Ieu mah da atos di rogi gitu. Sarasna upami nu purwaan mah ieu teh opat. Eta teh klasikan gaya-gaya kapungkur. Aya mah rogi ya nyenak kalau kapungkur teh kana wayang kulit gitu. Oh. Kan cenah opat teh sareng badong. Oh. Opat teh sareng badong dari wayang Jawa Barat mah opat gitu. Sareng goreng teh kan. Hari ini saya mah. Sami wae teh saya mah kumaha pada melat sih. Mung Jawa Barat mah sirna opatnya. Ayeuna mah opat ayeuna. Ayeuna mah 2. Oh, 2. Ayeuna mah 2. Kan perobihanna mah mun tigiri harga apa gitu nya. Tapi saya sih sarestunya itu mah kumaha nya. Kan makin dia teh makin robih nya. Makin robih dan kumaha teh sebetulnya. Inovasi gitu. Nginum ka waktu. Ya. Pakai zaman ya. Da urang pamit ngiringan ka zaman mah. Oh. Cesa pamit pakem. Terus. Kenapa pakem? Ya tinggal dilepet gitu. Mohon siap. Jangan lagi gitu aja. Cara tadi itu mana? Nah, udah melantik ya, anu abi mah ajeunana mah. Upami purwa pangitun wayangna peureum purwana Oh. Di purwa seperti Dia mau lebih ke naturalnya Bang. Nah, mun eta arjuna teh. di Arjuna teh. Pada ieu mangga. Iya mah atuh saya nu kagungan. Anu, bang teh
anu nyadak ieu sanes nyadak yang paring. eta teh acana Jajan di Jamparingan ya. Jamparingan komplit. Hari Arjuna teh rada ieu nya mah nya. Kumaha? Kayak itu kan ieu gitu. Oh. Jantan kieu Ari Arjuna mah memang dinu wayang teh pangkasepna. Oh, Tapi ayeuna mah gaduhnya kumaha teh gampil ka pengaruhan. mohon dah gitu. Pengaruhan. Kan teguh mah ieu. 5. Karena wajahna kieu ayeuna kan gaduh simbol jadi dia. Oh, gitu. Ieu simbolna teh kembang cepat manggo. Cepat manggo teh kan komedi buka mah tarana bohong pan. Oh, laras. Komedi 5. 5. Kayak wayang Bima teh sapertos kitu. Jujur gitu. Sanaos wajahna kieu jujur. Tah eta sing aya anu purwa mah kan hejo ieu ieu. Namun aya di dina aya oraya. Ayo raya mana? Oraya teh kan kieu. Mohon. Eta teh kan Dewa Ruci saresna mah. Oraya Istrina eta teh. Oh, Jantan upami anjeunna ngabohong eta matuk. atok gitu. Ieu wayangna. Mohon. Bima mah serem Anu langkung ti ieu kubakarna. Kumbakarna. Jangan beliau sedayang. Mak enggak begitu. cita-cita teh hoyong gaduh Semar hoyong gaduh Semar. Gatot Kaca Hoyong Arjuna. Salaras nama. Mah enggak. Udah rasa ngaposan engko abi mah gitu. Palingnya pesen heula we nya mah nya. Abah ayeuna pesen bagina kitos beres WhatsApp teh. Da itu kan sadaya pesen tadi. Tapi kan asa nganggo ruyung kita banyak nu di Iya mah ruyung. Dayem kan yang murang kali ya udah. Wayang mah ge benten ieu mah rada alit. Oh, Ya, ieu mah rada alit tuh. Rada alit. ya Allah kasih view lah. Gatot Kaca teh nganggo jam-jam Nya. Oh, jam-jam itu aja. Semarang teh gaduh mah. Semua arti aya kamar hiji teh kusanya. Batatan gitu. pangaos lah sabara Pangos teh ya pangos pada kumaha alit mah teh eta kami ieu mah abdi ngical 1 juta ieu mah tahu kami mah di bawah ieu teh abdi ngical 7,5 Panggung ieu nya mah kurang panggung. ieu mah kurang panggung sedeng eta mah Iya, itu mah canak ayo. apanan hoyong eta Hoyong mana? Gatot Kaca kata Gatot Kaca mah benten oh pangaosna pangosna soalnya eta mana itu sami badongna kan kami nu sae mah eta 3,5 Tapi nganggo naon di Jogja kuwi kan abi mah tara nganggo kae Larus. Gatot Kaca benten ketamian ku badong ari mah nangkena alin di lagar kieu lebar hoyong nganggo kaca kaca mah biasa kaca Nganggo dudukanya banyak. nganggo kaca saya ngaku aku lirik kan Oh, ku aku kaca aku lirik mah jatan itu hari uang ragrat di kaca mah kan pakai gode ragrat kaca lirik mah kasihnya. ya tuh mau kopi atau bias Tapi air putih bah. Hah? Atas air putih. air putih mah panas satu Pios. Tong kopi. kopi bias tuh ada kopi bias Tong. tengah kopi cair tengah kopi kami hoyong we osok kita acam sama anu kumaha Semarang anu purna anu biasa Purna bah. usaha purna mah teh setengah air biasa anu biasa mah paling 500 sudah usaha mah anu purna mah kan nggak kayak kieu aja Mandi nacep ya. oh kunjungna teh langsung teu ngage bulu saya contoh-contohnya saya hoyong tilu mangga masih ngelima gitu teh masih eta we anu ieu hungkul anu gaduh lalakon hungkul we
Arjuna. Purna sadayananya. Arjuna Gatot Kaca Semar Maaf. Wah milih ya. badanya anak anu pentas atau anu wayang setengah. Ayong pentas mah tanu kieu saya. Pentas mah ageng Nuki sih. ageng kieu Da nu alin. Nu pentas bah. pentas. Ya pentas aja. Sareng ieu lagi dikasih fiber, Oh. sanes awi. Oh mana kita awi. Sanes. Tuh. Ieu pasien ruyung tuh. Mohon bah nu kieu nu sakatanan sae. Kan ieu mah di pasien awi bae kita. Heeh. Ieu na kieu. Tah yang orisinil. Ngarangke teh aya ieu kanggo incu. Oh, mah enggak. Terus kado itu gitu. Da acan. Da acan. Yang nu orisinil bah. Mangga, sih mangga. Atas puas. Ya, emosi wadah bisa sama kopi. Duh ya batara guru ya. Tergoro mangga, eta mah kecenai nu gaduh eta mah mangga. Yang dapat gacha lah. Tetep kacana yang gagal. Ya berarti nu gagal mah nu purwa. Wajahna hejo. Mohon. Hoyong nu purwa mangga. Sarantos saya pangitan abdi ngaresekeun heula opat deui teh. Ya sebah santai ya. Paling karena sebaran mana? Ya lumayan lah karena 2 minggu 3 minggu mah Kena ngantos aya duwe kasasi Bayu nanya biasa ulamina gitu. Mohon, Ulamina. mangga dari kasasi payeun lah. Soalnya abdi teh tos beres ieu teh aya ieu beres kena dua. Tos ieu teh nyusulin Pak Haji Tatang satu ji apa teh opatnya. Tilu. Abi resep kanu ieu wah rahwana. Hatinya satu untuk cinta aja. Ya, betul. Resep anu pentas aya di abdi Iya rahwana. nya. Sana. Kita Alay. Wish. kira-kira hawa. Kata teh ya. Aku bisa. Tang ngibingkeun aku mah mun. Ah, jangan binatan tina. Kita mah sok diamun dulu pagar mah. Mau eta Mohon payunnya januran, Januran. janturan. Pamila lakon rahwana pejah mah keluar ya. Oh. Ya mirip mau Abah Asep ya. Gara-gara gitu aja. Ada malga abah naliranya. Acuk oge. Acuk mah teu aya. Oh, aya. Aya Teh Yuli. Teh Yuli mah ada mah. Maka angkat. Acuknya kopi Aduh, yang nyanak tehnya. Kawasan dewa. Jajan di jubahan kemarin. Acuk mah kan aya jubah aja. Radio Pas entar. Ah, kami Bima pentas emang salunnya. iya bilang pentas. Di mata aya rupi-rupi aya nu Gilawa mahkotana seperti terus aya deui nu gimbal mah rambutnya hungkul gitu. Oh. Di mata aya 3 macam. Nah, itu pangitannya ada terus disadiaan gitu sanes da hari kahayong mah benten da Oh. hayong Gatot Kaca saur teh. Dan paniatanana hoyong Gatot Oh, Kaca. hayong Gatot Kaca, Arjuna sareng Semar pangitannya. Insya Allah kayak ko abadi damokeun. Ai kersangan pasan mangga. Upami hoyong langsung pangitan keur sana si A. Ah, moal lah hoyong ka dieu we. Yang di abah. Gilih hoyong nu
aya nu sanes pasti nyetok gitu. Aya abdi mah da sadayana ku nyalira janten teu aya stok. Tah panginten abdi ngahaturkeun nuhun pisan ka Jaka sareng ka Teteh. Mohon. Terus sarupaheun ka saung abah lah. Mudah-mudahan ku karongkapan AA jadi teh janten aya porobihan lah gitu. Amin amin amin. Itu sakitu wae minanya bahwa ditutup wae lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.